Ujang, Nyai. Abah, bah, sampenu atahna seueur keneh diurab wae kitu. Mung kalapana teu aya. Nyakeun, ku Abah urang pangalakeun kalapana. Mun loba keneh mah sampena dijieun comro atuh nyi. Nyeta bah, ari oncomna mah aya, tapi minyakna seep. Minyak? Minyak mah pan Abah geus nyieun kamari. Ku Abah diteundeun di goa. Minyak naon bah? Heueuh. Minyak tina kalapa. Minyak keletik. Pan biasana ge urang mah make minyak goreng jieunan sorangan. Datara meuli. Bari jeung di urang mah rek meuli minyak di mana? Aya warung ge setengah poe jauhna. Bulak-balik sapoe jeput. Nya mending keneh nyieun. Pan di urang mah warung teh ngan aya hiji-hijina. Asa teu ningali ngadamelna bah? Nya moal atuh. Da Abah nyieunna di saung kamari teh. Bari nempuan kebon jeung Mang Emed. Oh, pantesan. Ngan ari galendona mah geus beak diopi ku Abah jeung Mang Emed. Muhun wios. Tah, kitu nyanyi. Urang teh kudu bersyukur kanu Maha Kawasa. Geus dipaparinan taneuh anu subur. Rek melak naon wae, asal urangna rajin bisa tumbuh. Anu teu dipelake jadi sorangan. Ceuk lagu Kus Plus mah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman cenah. Tongkat kayu teh diibaratkeun gagang tina tangkal sampe. Ngan saukur dicecepkeun, jadi ari kalimat batu jadi tanaman, pandina batu sok narempel aya lukut. Ari lukut geuning sok dimanfaatkeun ku tukang nguseup mah jang eupan. Anapun kitu, kusabab dipaparinan taneuh nu subur teh sakapeung urang teu nyadar ngagali kana potensi alam hayo-hayohan sangeunahna teu make aturan.
anu ngabalukarkeun ka usikna ekosistem alam eta. Nu pada akhirna jadi rusak alam teh. Kaharti teu Nyi? Kahartos sakedik. Bae ngati saeutik ge. Nu penting mah praktekna dina ngolah jeung miara kakayaan alam nu kudu bijak. Muhun, Bah. Ae, tadi basa ngalah sampe Abah teh poho. Geus ngarabut teh cul we tangkalna diantepkeun, teu dicecebkeun deui. Ke atuh bari sakalian ngalah kalapa meresan tangkal sampe teh. Muhun atuh, Bah. Bari ngantosan kalapa kangge urab. Sampe teh sapali deui bade didamelkeun combro we. Da aya keneh nu teu acan dikeuretan ge. Urang parud heula. Heueuh, pek. Tuh, tina sampo hungkul ge bisa dijieun rupa-rupa kadaharan. Digoreng, dibeulem, dibubuy, dikulub, diseupan, dikripik, dipeuyeum, dijieun combro, papais, bugis, gegetuk, godeblag, opak, ancemon, naon deui nya? Daunna bisa dijadikeun lalap. Cangkangna ge bisa diolah jadi kadaharan. Kadademes. Muhun, Bah. Cangkangna kunyai sakantenan dioseng kadademes wae kitu. Entong Nyi. Cangkangna mah keun we jang campuran parab anak munding. Meuni kadademes teuing atuh. Bagian si Eneng eta mah. Matak dinamian kadademes ge kitu pangintennya, Bah. Heueuh, meureun. Warisaan kolot baheula mah merengaran kadaharan teh mending ngepas. Entos Nyai bade ka dapur deui. Nya atuh, Abah gerek ngalah kalapa teh. Ngiring, Bah. Ujang hoyong dawegan. Hayu, sok beakeun heula sampeuna. Muhun. Minyakna di goah Nyi. Bari pangmawakeun bedog. Muhun. Ieu geuning minyak teh aya. Abah mah muntos ngobrol teh sesah liren. Jang, bari mawa bomobilan? Entong teuneun we di dieu. Nya atuh, hayu. Yuk. Mun ngalah kalapa, poho teu mawa bedog. Kumaha cik ngalana? Nya kieu we atuh. Nang ning nang ning nang ning Kumaha cik sakali deui. Diputer. Nang ning nang ning Naon ih, pan bener diputer. nang ning Ih, ngaeureuyanya.